nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwari kota Sumedang kuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang dinding ayeuna sahan urip mikaman Sumedang ditungtung zaman ulah sinang yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwari kota Sumedang kuku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang.
kiwari tinggal lamna carita urang dua kiwari tinggal nyerina lalapannya rumah tangga akibatna budak anu jadi korban lantaran ku katelesan anjeun dedeting anaki cimat aki tersangka bakal nandangan tunggara dedeting anaki nu dipilih
harek pateupan neuraskeun carita cinta. Naha di mana, naha kamana, panutan atuh iraha bulan. Siang jeung wengi, embut salira, tayang
Mancaang seliwatan kasawang implengan ukur salira. Mun wanci datang na peti, hate manteng kesalira. Baca lamun merangkulan, sapertos geget buka tukang tukang. Nganti-nganti mugi nganci kaasihna, malah mindeng nu datang ukur cimata. Ngarep-ngarep mugi henteu kadeudeuhna, malahan mindeng cisa cahe seraahna. Kasawang imut salira, kasawang ukur tetep salira. Kasawang deudeuh salira, geura bilangkeun ka cinta nu dititipkeun.
teu ditaleng bisa pirakeun harianeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tinggalkan akhirna hutan ieu kasihnya tanah kasih anjeun
pelayan. Demikian sahabatku jalan-jalan akang di pesawahan Padarek Bayongbong, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Garut ya. Tembang asih paninengan ada berdua palayar nembak sasaran nakas maharan halang kembang simpai dedeng nudua berpasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun kajungjunan hari ringna ieu tembang panggajak rasa kaemang katresnati anggangan tepikeun kajungjunan galindengna ieu tembang nyakagagas pawas lalakon kurang terbuka halang kembang tembang asih paninengan ada dedua palayar nambah sasaran nakas maran halang kembang simpai dedeng nudua berpasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun kajungjunan hari ringna ieu tembang panggajak rasa kaemang katresnati anggangan tepikeun kajungjunan galindengna ieu tembang nyakagagas pawas lalakon kurang katuka
jeung dirina lamunan jadi kenyataan maratas jalan kabagjan jeung dirina. Abdi nu lawas nganti
jadi menrek pake kanya saya buan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Journey. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di video saya seperti biasa, jalan-jalan diiringi dengan lagu pop sunnah. Oke teman-teman, yang sudah hadir teman-teman ini dari mana saja ya, semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kuwait, dari Belanda, pokoknya dari seluruh